heula tengah peuting aya nu tokrek di dapur keluar diilikan teh ucing eta ku gedena meja sakitu jangkungna anku anjing pun diilik-ilik di babu ku sapu nagawar tahu cinta ancarana sareng di leuweut sagede sakitu gedena ucing bisa asup karena liang sagede kitu mata disebutnya teh aing nyebutkeun pasir ucing didinya teh anu Pak Lon teh da keur kawanehan mah ucing teh mangrebu-rebu cenah didinya teh tapi ku urang mah saparkua didinya can pernah ningali ucing loba kan eta we hiji eta metosna didinya teh kitu dibawakan luar hah bulan bulan dia teh naon tah jadi pemaksudan orang teh kudu cenah batu buleud kuat gitu sing panceknya kudu sing buleud ieu teh mitosna teh kuat ti heula ngimpi tina impian ngimpian teh aya nu ngagebur tilu iangan kaditu isuk-isuk wah ini ka sawah dia tampian anu gua menang itu ya teh aya ngajentu meureun ieu cek anu peuting teh kieu mata di bawah lain isena urang migusti nya tapi urang mah ku pangaresep kitu wungkul hancet dina katerangan ieu teh jadi isana kieu lamun urang rek ka haji teu kudu make ongkos kamu urang rek ka Arab teu kudu make ongkos kitu wungkul sabab naon urang rek ka haji umah pakai mah haji urang teh ka Arab buka we Quran Arab tah kitu wungkul gini nya